Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangu di sarang pidangan dongeng Sundanya. Urang ngandanging deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantun jajaran carios si Endul Jawara Olokejo. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sintenan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap pirojong ditaroelan tombol sukreb. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like ogi komennya. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumat rasna ieu carita si Endul Jawara Olokejo. Sok kabarayun sadayana. Basa si Birawa tepi kasaung tempat cicingna si Endul tetela teh kasambak. Puguwe atuh si Birawa teh manihan jelu. Teteh lah geuning di saung mah. Nakamana eta si Endul teh tapikeun ku aing bakal diteangan rek diubek dia pasir. Pokona mah kudu nepikeun ka kapanggih. Laju we ditetehangan samalahan mah ka jero guha ge diasupan. Tapi geus diteang ka itu ka dieu teteh lah. Si Endul teh han teu kapanggih. Kamana atuh si Endul teh? Teteh lah geuning di itu di dieu ge. Tapikeun ku aing bakal ditungguan. Bisi si Endul teh kerinit. Da cenah jelas cicing nanti di ieu pasir loa. Si Birawa teh masih keneh panasaran keun we cenah arek ditungguan. Peuting eta mah atuh si Birawa teh monok we di pasir loa. Gancangna carita ditungguan nepi ka isuk teteh lah. Si Endul teh eueuh jebul. Didagoan teh eueuh datang. Hanas aing ngalengkong nungguan nepi ka beurang. Tapi teteh lah si Endul teh eueuh. Nakamana teh jelema teh? Moal kitu geus mantong ka Ciburuy. Keun sia. Ku aing bakal diteang ka lembur Ciburuy. Kituna teh laju we lunta ninggalkeun pasir loa rek diteang we cenah ka lembur Ciburuy. Sedengkeun ari jarak ti pasir loa ka lembur Ciburuy teh rada hanggang. Atuh butuh waktu anu lain sakedeung. Tapi keun we cenah najan anggang arek diteang, najan jauh arek dijugjug we. Sajeroning di perjalanan, lembur Ciburuy teh ditatanyakeun we. Di mana cenah padepokan Ciburuy teh? Tangaranan neangan lembur anu geus kasohor pon kitu di padepokan anu geus kasohor atuh teh hese. Loba cisan jalma anu nuduhkeun kira-kira wanci petat sawed si Birawa teh geus tepi ka padepokan Ciburuy. Reg ngarandeuk bari merhatikeun kaayaan. Kadenge sora jalma anu keuruhut het. Pasti ieu teh padepokan Ciburuy. Keun ku aing bakal dicorak ka jero. Jurelat si Birawa teh ngagajreng asup ka jero pakarangan padepokan. Celakadeuk nangtung sakedapan mah ukur ngalalajoanan murid kita pa anu keur latihan jurus. Di antara murid kita pa aya anu ningalieun ka si Birawa puguh we atuh mani kageteun. Nah saha cenah eta jalma teh bek kumawani asup ka jero padepokan bari jeung ngalalajoanan anu keur latihan. Murid kita pa anu pangheulana nampoeun ka si Birawa. Laju we ngabejaan ka baturna. Tirila langsung njalampeurkeun ka si Birawa. Pok salah saurang di antara teh tumanya. Saha kesana teh? Wani asup ka dieu Tan Baidin. Naon maksudna ye? Cek si Caca Srog maju ka hareup bari nulak cangkeng. Si Birawa nempo aya murid kita pa anu nyampeurkeun bari tumanya ka dirina sikapna tetep tenang. Teu aya riuk-riuk sieun sanajan satukangeunna teh mani ngaceng jereng atuh baturna. Ngaran aing Birawa. Datang ka dieu ngahaja rek neangan si Nul. Gancang bejakeun di mana si Nul? Kang Nul mah wah di dieu sia. Geus lila oge teu maguron dieu padepokan. Nah boga maksud naon anjeun neangan Kang Nul sagarupa? Montong coba-coba ngebohong, hayo. Bejakeun ka si Nul, aing si Birawa kitu.
malakal maut nu datang rek nyabut nyawa si Inul. Puguh ngadenge omongan si Birawa anu sarupa kitu. Teu sopan jeung teu aya teh ngaling-aling. Arek nandasa si Inul sagarupa ngajadikeun si Jaja jeung baturan teh kasigeng. Aya ku kurang ajar cenah jalma teh pasti lain jalma bener, tapi jalma jahat anu arek nandasa ka si Inul eta jalma teh kudu sagancangna ditindak. Hei sia Birawa, ulah gagabah ngomong teh euy. Sia datang ka dieu teh eueuh tata krama. Datang-datang rek maehan Kang Dul sagarupa. Sia jalma jahat anu kudu diwarah deuleu. Ulah diantep ieu jalma teh euy. Kudu sagancangna ditindak. Hei, Cucunguk. Sia ulah bepeuleuh ke kaing deuleu. Bisi sakalian di podaran deuleu. Najan sia loban oge keur aing mamoal heseun modaran Cucunguk jiga sia. Ai. Montong jumawa sia. Maneh Birawa, dikira sia teh datang ka pasar. Kapan ieu teh paguron deuleu? Aing murid kita Pak, ulah dianggap remeh deuleu. Nya kurang ajar sia. Maneh teh kabina-bina teuing. Ayo batur-batur. Urang tindak jalma kieu mah meunang latihan teh euy. Urang pake ngawarah ieu jalma lah. Halus gede kawani. Sok, maraju deuleu. Ari hayang kalojor kabeh mah. Puguh atuh ditang-tang kitu mah. Sakabeh murid kita pati mani panas hatena asa direrab amarahna miti kahudang. Geus teu asa-asa dipating garajleng arek narajang ka si Birawa. Ngan bae memeh ngayakeun panarajang aya sora anu ngahulag. Anu tetela tayalian di kita Pak. Kita Pak henteu mihikeun lamun di pagurona teh aya kaributan. Jeung deui inggi semelang hariwang ku kasalamatan muridna. Lantaran basa diperhatikeun tetela eta jalma asing teh. Lain jalma samarangan beda tina sorot jeung gerakanana. Tahan barudak, ulah gagabah. Atuh anu rek narajang teh jadi kandeg. Sakabeh perhatian nanti dipuseurekeun ka sumber sora tetela ka tembok kita anu jadi guruna. Nyampeurkeun ngadeuketan. Nah abet ngahulag salarupakeun cenah kalojor kabeh sakalian lah. Ai suka mana wae cacapek teh. Nah saha atuh kisana teh. Datang bet nyieun kaributan nah boga pasualan naon. Ngaran aing si Birawa. Datang ka dieu rek nanyakeun si Inul. Gede teteangan. Rek di kojoran sasia teh euy. Kula pupuhu dia paguron. Nya sok disarabut teh kita Pak. Kina boga pasualan naon jeung murid kula. Nya ke si Inul. Pokona mah murid maneh teh kudu kojor. Hayo, bejakeun di mana sia? Montong disumputkeun heula. Ai, teu pararugu teuing. Nya beuteut daek ngabejakeun pasualanana. Kula salaku guruna si Inul teu mikeun lamun murid kula teh ditandasa ku jalma teu pupugu. Sukomo lamun teu boga dosa mah. Ulah yang apa deuleu. Pokona si Inul teh kudu kojor. Sia ulah arek coba-coba melaan. Bisi kojor deuleu. Sing sopan sia ka guru dewek deuleu. Kurang ajar. Jalma kieu mah kudu diwarah ki. Anya ki, jalma kieu mah ulah diajak ngobrol. Urang gebro we tuman lah. Urang tewak we euy, urang borogot, urang siksa jalma kieu mah tuman lah. Cari cicing. Kadeh ulah gagabah euy. Tuman ki ulah diantep jalma kieu mah. Pasti teteh jalma jahat. Geus. Ieu jadi urusan kula. Nya kapan sagala oge kudu puguh lah pasualanana. Birawa, sok bejakeun naon pasualanna jeung si Inul teh. Saenyana aing teu boga pasualan jeung si Inul. Tapi aing teh kudu ngojoran eta jalma anu ngaran si Inul. Amuing teteh lah kening maneh teh meureunan jawara bayaran. Nah dititahku saha atuh? Beut arek mayahan si Inul. Teu kudu nyaho. Pokona mah lamun sia wani ngahalangan, wani ngabelaan si Inul, sarua bakal dikojoran deuleu. Dasar sia mah jawara bayaran anu teu gableg harga diri. Daek diutuh eta ku jalma jahat pikeun mayahan ka sasama. Alik sia ini tunggra nyingkah. Ulah wani-wani ngagunasi ka murid aing deuleu. Puguh we atuh. Ngadenge caritaan kita Pak anu sarupa kitu. Eta si Birawa teh jadi kahudang ngamarahna. Katempo awakna mani ngagidir. Huntuna mani kekerot, panona mani morotot. Kakita pati teh sirikna mah hayang aleg-leg we bakating ku ambek. Kurang ajar si aki-aki peot.
sia wani-wani rek ngabelaan Sinul jeung nyumputkeun Sinul anu ngaharti poe ayeuna bakal jadi poe panungtungan. Sia bakal kojor deuleu ku aing bakal dianterkeun ka kuburan. Ay, nah sia teh kawas juri. Si pirawahan teu nemelan, tapi laju nyambut gobang atau pedang nah teu kanyahoan keur nyambut pedangna. Nyaho-nyaho geus aya dina cekelan leungeun katuhuna. Bari jeung teu kanyahoan diheumbatkeun nyaho-nyaho gobang atau pedang teh rek nyabet kana beuheung kita Pak. Hiu, gajeng untung we kita teh kaburu ngakiwar. Kita lamun seuk lain jago kolot nunggis pangalaman mah. Wah teu bobor karahayuan atuh ku sageprakan oge. Da eta atuh panalajang si Birawa teh pohara cepetna teu katuturkeun ku panon jago biasa. Los pedang teh nyamos ukur ngakan debat kosong. Ay bener-bener sia teh Birawa. Boga mah gesunan dasa kasasama. Dasar siama jurig, dasar siama iblis. Hebat oge bisa nyingkahan pedang aing heuh. Tapi sakedeung deui eta beuheung teh bakal sapat deuleu si rahasia bakal ngagulutuk. Ih, kapina-pina teuing maneh teh. Ngarekeun ka aing teh sato. Kapan aing mah jelema anu boga hak pikeun ngabela diri. Sok sia nepikeun ka mana ku aing pasti bakal disinghareupan. Di Birawa beki muncak amarahna teu antapara lajung sakoe ngagajleng narajang di kaki Pak. Kita salaku jago kolot nunggeus asak pangalaman nakaraeun teuing ningali kacepatan gobang atau pedang anu sakitu cepetna. Meh-mehan teu katuturkeun ku panonna. Yuk kilap gajleng kita teh ngajauhan. Baringan sakilat ngarawel bedog anu sok biasa dipake latihan ku muridna. Gep, kiwari mah kita paten nyekel bedog. Lantaran eta musuhna teh hanteu bisa dianggap enteng, hamo bisa disinghareupan ku leungeun lemor. Basa pedangan sakilat arek nyabet deui kana beuheung, laju kiwari mah ditakis ku bedog kita apa belentrang beletok. Gajleng kita pate reuwas. Tetela eta pedang teh sakitu hebatna. Padahal nepikeun ka sapat atuh si Birawa ukurnya ngeserikeun we nempo kita bangun anu kaget teh. Kunaon sia aki-aki? Sia teh kaget meureun nya. Sakedeung deui mah lain bedog anu potong teh deuleu beuheung sia. Kapan bedog geus sakitu sasimprengna? Komo beuheung jelema deuleu. Alah, hebat boga pedang teh sia Birawa. Ngan hanjakal eta pedang teh kalah karek dipake nandasa sakasasama. Lainna dimanfaatkeun pikeun ngabela diri. Tulung-tilulungan kasasama. Nya boga kahalian teh sia mah disalahgunakeun. Hei aki-aki, montong lama bacot sia. Sia kudu ngaku kana kahebatan aing. Sok. Nah arek ngabejakeun di mana Sinul? Atawa sia teh milih kojor deuleu. Eta beuheung teh bakal sapat. Moal aya anu bela ka muridna iwa ti guruna. Najan nepi ka ajal binasa oke kula melaan nu jadi murid. Teu taya bayana sok. Urang teruskeun deui sia Birawa. Ceuk kita pateuneng ludeung. Sok sanajan ari hatena mangageter ningali kahebatan pedang si Birawa pon kitu digerakan jurus pedangna. Anu pakaraeun teuing cenah nempo jurus pedang anu sakitu hebatna. Kita pahan teu apaleun. Lamun eta pedang teh nyaeta pedang samar nyawa. Pedang pusaka anu geus kasohor kahebatanana. Marengan jurus pedang dewa anu kacangking ku si Birawa. Katempo ayeuna kita leuwih waspada. Lantaran musuh anu disinghareupan teh lain jago sambarangan. Mangrupakeun jago anu pinunjul anu boga kahebatan dina ulin pedang. Jorelat, gajleng kita teh ngadeukeutan deui pakarang. Geus kitu mah nyokot tumbak jeung bedog. Srog maju di kahareup neuteub seukeut ka si Birawa. Si Birawa henteu miceunnan waktu laju ngagajleng narajang. Bade teh kanyahoan harita gobang atau pedang teh geus disabatkeun deui kurilap. Jika cahaya bodas we anu rek narok kana babatok. Tapi harita kita pake kapan lain jago sambarangan atau jago kolot nu geus kasohor. Bade kana juragan soman.
anu sering adu hareupan jeung para begal. Basa pedang si Birawa arek nyamerek narok kana babatok laju atuh ngakilek. Bari jeung nyorotoskeun tumak arek ditojoskeun kana dada si Birawa. Si Birawa harita sakilat manehna teh ngakiwar plos atuh tumak teh nyamos. Hiu! Bedog kita pa kiwari mah anu arek nyabet kana leungeun anu keur nyekel pedang. Tapi si Birawa ge rikat dina tada gerak ulin jurus pedang dewa. Ngan sakilat benang kajeleng ka tukang atuh panarajang kita bate nyamos. Bedogna teh ukur ngadek tempat kosong dina dayaan kitu sakilat. Cirim si Birawa teh lir ka langkang rek nyamer rek nyabetkeun pedangna kana beuheung kita pa. Kita pa anu ukur bisa molokeun ningali kacepetan gerak. Si Birawa anu sakitu pohara cepetna kita pa teh ukur pasrah tang poe cenah poe eta maneh teh bakal cilaka. Marupakeun boe panungtungan lantaran geus amo bisa ningkahan pedang anu rek nyabat kana beuheung. Tapi memeh seseukeut pedang keuna kana sasaran teu kanyahoan belentrang. Pedang teu nepikeun ka ngoleweng atuhan teu tulus nyabat kana beuheung kita pa. Atuh kita pa teh hatena mani regreg ayeuna mah lantaran geus aya anu nyalametkeun. Sedengkeun ari si Birawa manehna mani ngaranju kaget. Nah saha cenah jalma nu geus coba-coba ngahalangan kana maksudna. Basa ku si Birawa di teangan nah saha cenah anu geus ninggang kana pedangna teh breh ka tembok. Aya saurang jalma anu badag enjum dangi gul. Keur ngabade gawe ka tempo beuteungna ge mani ngabeneleh. Bari jeung nyenghel we seuri ka si Birawa. Si Birawa manehna colok kaget moal kitu eta teh si Enul cenah anu keur di teanganana. Teu salah memang. Eta jalma anu badag njum budayu teh tajalian di Cienul. Cienul kaburu tepi ka eta padepokan. Barang ningali kita pa arek ditandaza. Rikat atuh ngalakukeun tindakan nyokot batu we ditinggangkeun kana pedang. Wantugna eta kita pa teh bisa salamet. Saha sia teh euy? Sia nu geus kuawani ngahalangan kana maksud dewek. Saha maneh teh euy? Nah sia teh aya ku lengger-lengger teuing. Arek kemayahan guru aing. Kurang ajar sia kurang ajar. Aing memang ngaran teh Cienul Surenul deuleu. Basa disebutkeun ngaran Cienul. Puguh we atuh pikeun si Birawa mah bungah anu taya papadana. Lantaran anu diteteangan tetela geuning cenah geus kapanggih. Kabeneran sia diteteangan teh datang oge maneh teh euy. Jadi sia teh si Enul nya. Nah, ari maneh sia aya ku bonge-bonge teuing. Kapan ceuk tadi ge ngaran aing mah Nul Serunul. Tiba heula ge henteu diganti. Kurang ajar. Nah, naon maksudna sia? Beut nyin kaributan di padepokan. Jeung di naon maksudna? Sia neangan aing segala rupa deuleu. Aing teh rek maehan sia deuleu. Heuleuh. Jiga malakal mangut wae sia teh. Rek nyabut nyawa Nul sagarupa. Mundur ki mundur. Ya abi Nul ye. Punten telat ye. Ikeun ku Nul urang sing hareupan jalma sarupa kieu mah. Teu baga pugu arek nandasa ka Nul jeung ka Aki. Alah nya syukur Nul. Nya maneh teh kaburu aya datang. Cacak-cacak lamun henteu ditulungan mah tadi teh meureun. Kula teh bakal aja binasa. Kapan sagarupi ge parantos aing nangtoskeun ki. Ari acan waktosna mah geuning kabujeng aya Nul anu nulungan. Nul teh ukur cukang lantaran unggul. Keun mundur. Ieu jalma teh ku Nul bade di sing hareupan. Nya kah den Nul ulah kagabah. Eta si Birawa teh boga ilmu pedang anu kacida hebatna. Keun we lah. Sahebat-hebatna jelema boga keahlian dina sagala rupa. Ari dipake jahat mah bakal jamal. Hingga ge bakal runtuh ku lakuna. Bakal runtak ku ahlakna. Asok sia maneh Birawa euy. Yeuh sia aing si Nul anu keur teteangan ku sia. Nah naon sia teh butuh aing. Kapan daging aing mah teu payu ka duit. Beda jeung daging sapi atau daging embe. Anggur mah arek pancat buncit mah muncit embe atau muncit sapi. Laju jual ku sia ulah arek maehan aing deuleu. Sokomo di antara urang teh teu boga basualan.
sia teh buah leneng, buah lieur, buah-buah, sia teh mabok pucubung euy atawa alatan mabok ngahakan tai kotok. Kurang ajar sia maneh teh Nul. Gitu horeng teh jalma nunggus arek kojor mah euy. Ngomongna ka mana wae. Baik, dirabeakeun sia tah. Sia rek ngahina, rek ngajejeleh ka aing oge. Lantaran sakedeung deui sia bakal cilaka, bakal kojor. Anggur mah gara tungkul kana jukut. Gara tanggah kasarapan. Gara sambat inung anu ngandung. Bapa anu yang juga deuleuy. Ade nama sia teh kudu ridho. Bisi marakayangan deuleuh. Si Birawate seuri jika iblis. Jelas eta si Birawate geus biasa nganggap nyawa teh murah we. Corelat gajeleng seak. Deka nyahoan eta teh nyabut ku pedangna. Nyaho-nyaho pedang teh arek disabatkeun kana beung si Nul. Tapi si Nul anu geus daki-daki rikat maneh teh ngalakukeun gerakan kuyang ngelok. Plos atuh. Pedang teh nyamos ukur ngakan tempat kosong. Lantaran eta awak anu pada tangih gua teh dongko. Barijing sakilat leungeunna nyolodor arek newa ke suku si Birawa. Tapi si Birawa ge henteu cicingeun. Gentak maneh ngakajeleng ka tukang. Kunaon sia bet ngakajeleng euy. Sieun sia teh dirawel teh suku teh ku aing. Lamun seunang teh ku aing bakal dibandingkeun sia. Hebat oge sia teh Nul. Najan awak badag tanggigul kitu, masih kene bisa nyingkahan pedang dewek deuleuh. Tapi kangaranan ieu pedang si nyamar nyawa. Geus dipesat tina warangkana. Pasti kudu ngeujup getih bakal aya nyawa anu ngalayang. Nyatana nyawa sia deuleuh Nul. Tadah kurang ajar. Si Birawa ngaronjatkeun curus pedang dewana. Kiwari mah eta pedang teh arek ditarokeun kana babatok si Nul. Si Nul anu geus daki-daki rikat manehna teh cingkrak kagigir plos atuh pedang teh nyamos ukur nyabet deui kana tempat kosong. Teu keuna sia teu keuna hasok sia geura sabetkeun deui eta pedang teh. Ayo euy. Ceuk si Nul mah panas ka si Birawa. Puguh we atuh tumerapna ka si Birawa mah beuki nafsu. Mahna ngaronjatkeun ilmu pedang dewana. Kiwari mah pedang teh kurilapan. Ukur cahaya bodas we anu katempo ku kalebatan. Arek nyabet, arek ngarencah awak si Nul. Tapi si Nul ge henteu cileureun. Si Nul teh atuh cawara oloke jonajan awakna pada getangih gul. Tapi buka kekuatan anu pohara. Dina kayan kitu si Nul teh teuing kumaha. Da eta we awakna teh jadi sosolontoran. Jika biruang salebor we. Sosoloyongan sosolontodan di antara sabatan pedang. Plos. Pedang teh nyamos. Puguh we atuh si Birawa teh beuki ngaranjuk kaget teh lah geuning cenah. Eta si buta teh sakitu hebatna. Sabatan-sabatan pedang teh bisa disingkahan. Sok padahan nilik tina jurus nama. Jurus anu teu kaharti awakna teh sosolontodan teu puguh. Si Birawa teh beuki panasaran. Laju manehna ngaronjatkeun jurus pedang dewana. Malahan kiwari teh kawas kolecer we. Eta pedang teh jiga kilatan cahaya bodas anu arek narajang ka si Nul. Gajeleng si Nul teh ngagajeleng rada ngajauhan lantaran surti musuhna teh ngagunakeun jurus ampun. Lamun sekenakan sasaran teh tangtu bakal cilaka. Si Nul surti lamun eta pedang teh lain pedang samanea. Laju wae si Nul teh museurekeun tanaga jerona. Kekuatan muara geni baraja kiwari mah geus nyaliara ka sakucur awakna. Awak si Nul teh patinggal kayaan di sabudeurana jadi karasa hawa panas anu nyongkap. Puguh we atuh si Birawa ge karanjuk kaget. Nah kasaktian naon cenah? Bet karasa panas. Gegak si Nul teh nyampeurkeun leumpangna mani ngaredot jika entog anyar ngenok. Sok sia ieu majut sing hareupan aing deuleu. Si Birawa beuki panasaran kiwari laju ngakajeleng deui ngahembatkeun pedangna. Kiwari mah rek disabatkeun kana beuteung si Nul. Basa seseukeut pedang rekeuna kana beuteung si Nul dak rumadakan. Kawas aya anu tanaga anu henteu katingali katanahan we kana eta pedang.
henteu nepikeun kana mus kana kulit si Endul. Puguh we atuh si Birawati meuneun colok kaget. Laju masih kena penasaran ngeumbatkeun di pedangna. Hiuk seret. Malahan mah kiwari mah tambah aneh. Eta pedang teh jadi napal kana beuteung si Endul. Lepaskeun sia. Nah, pedang aing jadi napal kieu. Asok sia. Kapan sia teh rek mencit aing. Dah beuteung aing gerak kadek deui deuleu kadek. Sok siapa tot moal bisa baleguk. Rasakeun deuleu. Ceuk si Endul bari musirkeun di kakuatan muara geni baraja. Kiwari mah karasa. Ku si Birawati awakna jadi panas. Panas. Naonan sia Endul? Panas deuleu. Kituna teh bari kentak we ngalepaskeun pedangna. Cilang mundur ka tukang. Kunaon sia teh jiga nu kapanasan euy. Asok tah. Ieu pedang teh geus ayeuna cekelan aing. Alik ku aing bakal dipencit, bakal dicitlem sia. Sok ka dieu majut sia majut. Kuku we atuh kiwari masih Birawati soak ningali si Endul. Mamawa pedang samar nyawa arek disabat-sabatkeun ka si Birawa. Si Birawati unur-unuran we lantaran awakna karasa masih kene panas asa diduruk. Kadikeun sia pedang aing Endul. Moal dibikeun sia. Ieu pedang terek dipake mencit maneh. Kadieu sia kadieu urang pencit beheung sia. Kuku we atuh diancam sarupa kitu mah. Si Birawati manis soak. Laju we wanita gajreng muruk kalawang padepokan. Geus kitu paratak berengbeng lumpat. Lumpat sakelumpat lampet ngejat ninggalkeun eta padepokan. Atuh si Endul ukur ngeusirikeun we. Nah kalah kalumpat si kurang ajar teh. Heuy Endul. Nuhun teteh lah geuning maneh teh bisa ngungkulan eta jalma jahat. Hebat. Sumuhun hebat. Tah, tapi ayeuna mah waktosna seep. Mitra waktosna cenah parantos teu nyekapannya. Sakeula urang tunda jajar carita si Endul jawara olok kajodoy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun dina sadaya paratosanana hapuntenna dina sadaya kakirang namang saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jag.